bang teuing kumaha meureun ngagodogna meureun asak teuing meureun jadi haseup. Ari maneh Jadi haseup ieu teh susu teh. Heeh, kieu. Apaan meureun nih? Susu teh ku Cipanas. Cipanas teh meureunna digodog heula. Kuci panas, aing susu mah dipanas. Bingung eta jeung si teh budeg mah ngawangkungna teu beres-beres. Ceuni mah jelaskeun geura kumaha teh meunang jadi haseup eta teh susu teh. RT ieu teh tadi teh susuna teu aya. Abi teh kulatang kulinting dengan susu teu aya mata kelami teh teu suwe ti ditu aya seuneu haseup pukul dasarua bodas entos we ku ceuni mah teh dialahan saeutik saeutik diasupkeun kana gelas gitu. Oh, naon cenah wo? Dasar pada teh dua ieu mah kudu main jelaskeun wae teu cukup ku sakali ngomong teh. Gitu parete. menikah cida menikah cek, aduh pakuring teh. Atuh sarwakeun we jeung eta abong kena kabudak ngora. Pan pe eta mah khusus jeung si AA susuna disimpen ku abi teh hiji-hijina. Kitu Pak RT. Heueuh jadi haseup. Kuring mah lain susu. Aduh ampun. Kayak ka ece da mah sayang kumaha mah. Kuring mah teu kuat teh. Aya kacai heula. Aduh gara-gara minum haseupnya. Sok. Tidak dakon ieu teh. Nya. Aduh ampun. Pakat saradiun. Ieu urang mah. Gue mere tah kadinya tah. Dasar colomenos, kau manginung ngora. Eta pansip, atuh kenapa pansip kanu ngora dari kada kolot mah da emung. Dan da oge da. Atuh. Atuh sapi. Iya tuh siapa kita siapa. Itu simpen lain simpen lah. Jeung isukan itu. Isukan kan masyarakat di mata aya di acis tak. Terus jeung isukan. Ama kitu lain CF-keun. Ge cenah tadinya aya. Oh jeung tuangan tu anu ngajagaan si anu yuk pakut teh. Ya nya. Oh mangga. Nya anya. Oh sok. Ada anu nyulik. Nya. Sat, awewe teu uyahan. Eta daeknya, eta mangaraman. Hah, daek eta. Nah, ceuni mah Mung teu sih amin, da kuring mah daek. Oh, sare 7 peting 7 poe, 7 poe 7 peting dibalik tuh. Daek sih aya nu pasti komandan teu. Itu kamari ge pas abdi. Naon eta teh? Jaga. Pan dititah. Nah, di dititah jaga si komandan ngomong ngarep tugas ya. Oh, terakhir teh jeung si itu we, si Bom-bom. Da abdi mah langsung berangkat ke ditu ka Bandung kuliah. Lain ngadeng-ngadengnya teh cenah arek aya pelantikan ngan teh iraha cenah pelantikan lin Mas Anyar. Duka tah tama ka RT teh can nyarios. Teu kira tungguan engke tungguan di dia sugana aya kadinya si komandannya. Sesaji sih. Oh, sesaji kok. Garang gitu. Lumayan sama lapar. Si komandan teh ka mana? Jangan datang wae. Ieu eta kuring ge geus sabaralila teu panggih jeung si komandan teh ting ka mana ting aya urusan naon eta. Itu apa kuring ge? Heueuh biar bingung. Asik. Aduh. Aya naon deui cenah teh? Kerupuk anu nyokot aja itu minuman kristalin. Kerupuk di mana? Itu di warung. Mau. Anu meuli. Anu mau. Dua. Kristalina dua. Kristalin teh naon kristalin teh? Eta minuman anu eunang gilingan. Anu aya pH 8 eta. Kuring ge sok minum. Air mineral. Air mineral dari pegunungan asli nu eta. Leungitnya. Leungit. Naon ieu teh riwah-riwah ye. Awas. Oh, kieu. Bawa naon Pak eta teh? Yo, daripada ngaromong teu parubus teu kada renge. Tos tarorek tah Pak RT. Mawa hadiah tah urang meuli ngahaja. Tah. Cai asli pegunungan. Ieu teh cai teh
cai khas orang Indonesia asli cai nage di pegunungan mereka lagi kristalin pH 8 di toko itu di supermarket di warung-warung geus aya Di urang mah Pak RT leungit. leungit Leungit anu mah. kristalin mereka lagi kristalin aya anu mau Nu kieu geus eueuh tuh tempo tuh. Eueuh nu kieu anu maok. Kristalin ieu anu Coba maok. inum ameh tong rawah riwih ameh seger. Inum bola ameh jelas. yo Yuk hiji ewang we ewok. yo tak Kang Ewok Waduh, mantap Bisi kurang. pisan. Kemasan lagi dibuka lagi 2 kali. Yeuh, lain kemasan anu 2 kali. Naon atuh? Segelna anu 2 kali. Jadi leuwih aman ieu mah. Segelna 2 kali, Parete. Ieu mah emang anu kibang teu amis da ngaran age air mineral air mineral teh teu amis blebu ari maneh dasar budeg. heeh kristalin Heeh nya. Parete budeg. heeh kita buatan asli orang Indonesia mah anu kieu warga masyarakat Indonesia mah minum mah kristalin 2 kali naon teh Segelna 2 kali. 2 kali segelna oke jadi lebih aman amis no Aman-aman kumaha Pak RT? Heueuh cai nama aman itu nu di warung kumaha eueuh. Badogna beuki nu kieu. Ih, Badug ge nyahoeun kualitas HD mah matak di Badug meureunanya. Bener teu? Kenai cenah mah ikhlaskeun karak 2 siki mah sugan kagantian di nu engke. ngomong naon teh si mah teh alah leungitna sabaraha 2 siki deuh. Ngeunah pokona mah lah. oh ada kristalin jangan salah yo leungit 2 siki digantian ku kuring yo hayang sabaraha tah bubuhan kuring mah da Bawa ke warung. minuman kristalin kok bawa Bawa jang jualan dinya Pak RT nya. Oh, jual di Laku warung. kan nu kieu mah laku di warung mah. Panglakuna nu kieu mah. pH 8 oh hai baik bawa lah itulah Bawa. Nya. Jadi untung si cenah mahnya. mantap Jadi seger. Jadi tikotok teh leungit. Ari tadi mah minum susu rasa hasep ieu mah asli air mineral air pegunungan anu aya di Indonesia Tak pisan kana otaknya jadi cenghar lain namanya. anu otak encer kristalin mah enak mah gitu we nya Ya Pak RT. Ieu mah tuna we di dieu paparantieun. Paparantieun ke nya lamun barudak jaga. Eus, atuh lah dijual deui. Lain dijual Parete. Eus, teu meunang imah keluarga kuring khusus. Tak enak dibawa deui. Da soalna menang beli lain menang menta. Dadah. Dasar Parete pelit. Waduh, ada kerupuk geus beak saya eta. Tibang minumna. Waduh. Ade ieu minuman ieu aduh. Keur haus kieu cara apa deh. pH 8. Wah, mantep ieu mah. Sumber nah deui. Oh, wah capek teh. Wah, mantep ieu mah euy. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya shooting kami bikin video Kampung Balakacius. Jangan lupa di subscribe ya, di like, comment, and share. Dan yang penting jangan lupa ya, habis beraktivitas pagi-pagi ataupun siang hari jangan lupa minum air mineral asli pegunungan Indonesia. Ini minuman asli warga masyarakat Indonesia, kristalin
Ya, jangan lupa kristalin minumnya yang punya pH 8 dan ininya juga apa? Segelnya lagi jaganya 2 kali, jadi lebih aman ya. Jangan lupa kawan, minum kristalin.